Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa petepang di sareng simkuring Muhammad Yogi Hamdani. Kalasan dina danget ayeuna dina acara kelas Sunda. Ieu acara teh insyaallah tiasa ngadedel kangge media pangajaran bahasa Sunda salami BDR. Materi nu kahiji dina panglaungan kahiji ieu nyaeta ngeunaan biantara. Ieu materi tiasa diangge pikeun pangajaran bahasa Sunda kelas 8 sareng kelas 11. Tong dilami-lami langsung wae. Naon ari biantara? What is the meaning biantara? Biantara nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Biantara saupama dina bahasa Indonesia disebutna pidato. Jalma anu ahli biantara disebut orator. Sapertos kapungkur Presiden Munggaran Republik Indonesia nyaeta Insinyur Soekarno, anjeunna salah sahiji orator nya nu sae. Struktur teks biantara. Sakumaha ilaharna? Dina struktur teks pasti ngawengkut 3 bagian. Nu kahiji aya bubuka, eusi, panutup. Namun di dieu bentenna. Dina bubuka dimimitian ku nu disebatna salam bubuka. Ya, contona misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng siang. Nah, eta salam bubuka ilaharna sapertos kitu. Sabada salam bubuka dilajengkeun kana bubuka atanapi mukodimah. Eusina biasana ngeunaan puja sinareng puji ka Gusti Nu Maha Suci, terus aya sholawat salam kangge Nabi nya. Contona puja urang sanggakeun ka Pangeran Nu Maha Kawasa, puji ka Gusti Nu Maha Suci, syukur ka Allah Nu Maha Ghafur anu masih keneh musik malikeun awak sakujur. Oge teh hilap sholawat miwah salam mugia tetep ngocor tur ngagolontor ka jungjonan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, para tabi'in-tabi'ina tug dugi ka urang sadaya nyaeta umatna. Nah, eta salah sawios contoh mukodimah. Biasana dina mukodimah sok aya nu disebat mamanis basa. Salah sahiji ciri mamanis basa tiasa janten si basa nate kekecapan nate murwakanti. Naon ari nu dimaksud murwakanti? Murwakanti teh padeuketna sora. Nah, sapertos tadi contoh nu kahiji puja urang sanggakeun ka Pangeran Nu Maha Kawasa. Tungtungna a. Nah, eta disebatna murwakanti nya. Salian ti aya purwakanti, bentuk mamanis basa dina biantara oge biasana aya nu disebat babasan, paribasa, atanapi sisindiran gitu nya. Eta kalebet mamanis basa dina biantara. Sarengsena mukodimah terus aya bagian nepikeun jejer biantara. Contoh misalkan simkuring cumarios di payunan pamiasa sadaya baris medar hiji biantara ngeunaan COVID-19, utamina ngeunaan pangajaran salami sasalad COVID-19. Nah, eta contoh nepikeun jejer biantara. Saatos nepikeun jejer biantara lebet kana bagian eusi. Dina bagian eusi ieu medar biasana medar naon wae anu bade didugikeun teh hal penting naon wae nya. Contoh sapertos tutos kauninga kusadayana sakuliah alam dunia sanes ngansa ukur Indonesia nuju kakeunaan ku sasalad COVID-19 atanapi nu sok disebat corona. Kukituna pasti ngabalukarkeun
sababaraha hal dina kahirupan. Salah sahijina dina dunia pangajaran. Ku ayana sasalad COVID-19 ieu daek teu daek kitu nya. Kedah belajar dari rumah. Hartosna siswa-siswi diajarna teh di bumi kumargi sakola teu dibuka teh nya. Salaresna mah ku ayana kagiatan BDR ieu teh aya kaonjoyan sareng aya kahengkerana. Ari kaonjoyana naon? Kaonjoyana nyaeta BDR ieu teh salah sahiji tarekah kangge ngariksa nya siswa-siswi anu yuswana aranom keneh sangkan teu katepaan ku virus corona. Mudah-mudahan ku diajar di bumi ngirangan kagiatan anu sifatna berkerumun cenanya. Pagiling gisik sareng nu sanes kumargi dina mencegah sasalad corona salah sahijina nyaeta ku physical distancing atanapi social distancing. Artosna naon? Teu kenging dedeketan da di henteu-henteu oge pami di sakola mah nya. Misalkan di kelas tiasa tartib, nalika di luar kelas nalika wangsul misalkan tiasa wae pagiling gisik berkerumun gitunya. Nah, janten ku ayana BDR ieu mangrupikeun salah sahiji tarekah sangkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ari kahengkerana naon? Kahengkeranana kumargi henteu sadaya siswa ngagaduhan sarana prasarana anu nyekapan pikeun proses belajar di rumah. Kumargi saur arahan Kemendikbud belajar di rumah ieu secara virtual atanapi secara daring dalam jaringan. Mung hanjakalna henteu sakedik para siswa anu teu kagungan sarana prasarana sapertos misalkan teu kagungan HP-na, aya HP-na, kuotana, aya kuotana, sinyalna nu teu aya. Nah, janten saleresna mah aya kaonjoyan sareng kahengkerana. Tah, nu neme dicarioskeun nah eta tiasa janten salah sahiji contoh biantara bagian eusi nah hal nu hoyong didugikeunna. Nah, bagian nu katilu nu pamungkas nyaeta panutup. Dina panutup ge tangtuna dibagi-bagi deui sapertos nu di luhur nya. Aya kacendekan jeung saran-saran, aya sanduk-sanduk teh nyuhunkeun hampura hapunten gitu. Terus salam panutup. Misalkan kacindekan tina biantara nu neme. Janten ku ayana ieu sasalad ku ayana program belajar di rumah. Ieu peryogi ayana gawe bareng antawis pihak sakola, guru, orang tua oge siswana nyalira. Kumargi henteu kaawasi langsung ku guru, janten sepuh di bumi ngagaduhan tanggung jawab anu langkung abot. Nyaeta mengawasi, ngadidik sareng mamatahan. Nah, mung disatukangan ayana kahengkeran, mudah-mudahan ieu teh bakal aya hikmahna. Mudah-mudahan kapayuna kenging hal anu langkung sae. Eta kacindekan. Sanduk-sanduk. Panginten mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kekecapan anu kirang mernah kana mana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta salam panutup. Nah, neme eta teh salah sawios contoh biantara misalkan tiasa janten sapertos kitu. Nah, mung hapunten kumargi dadakan teu ngadamel skrip heula janten bilih teu ngentep seureus. Nah, hapunten kumargi naon? Patali sareng padika atanapi teknik biantara. Teknik biantara aya opat. Nu kahiji dadakan atanapi impromptu,
Nu kadua catatan ringkes atanapi ekstemporan. Nu katilu aya naskah atanapi manuskrip. Nu pamungkas aya talaran atanapi memoriter. Nah, naon cenah dadakan teh? Anu namanya dicontohkeun ku simkuring eta kalebet teknik dadakan atanapi impromptu. Nyaeta biantara anu ngadadak henteu tatahar heula. Kulantaran ngadadak biantarana teu make naskah. Nu biantara ditodong sangkan biantara harita keneh. Hartosna kedah improvisasi. Yanten pami henteu ngentep seureuh, nah ieu kakiranganna impromptu teh nyaeta tiasa janten biantarana kirang ngentep seureuh nya. Teknik nu kadua nyaeta ekstemporan atanapi catatan ringkes. Jadi ieu teknik mangrupakeun biantara ku cara nempo raraga atawa runtuyan singget eusi biantara. Janten ditulis heula gurat badagna gitu nya, poin-poinna. Hal-hal penting na unggul ya. Biantara ekstemporan sok disebut biantara terpola. Lantaran materi biantarana dicatat heula hal-hal anu penting na unggul. Nu katilu nyaeta teknik naskah atanapi manuskrip. Nah, biantara ieu mah ngagunakeun naskah atawa maca naskah ya. Nah, janten dibaca naskahna. Ngagadamel naskahna heula. Nu kaopat aya teknik talaran atanapi memoriter. Biantara ku cara ditalar atawa diapalkeun heula naskahna, sami didamel heula naskahna ieu ge lengkep ti salam bubuka dugikeun ka salam panutup, tapi ieu mah diapalkeun. Hartosna tanpa ningali naskah. Benten sareng anu manuskrip. Teknik naskah mah keur mah ngadamel heula naskahna terus dibaca ya, dibaca. Terus aya nu disebut gaya biantara atanapi lagam biantara. Nah, nu kahiji aya lagam religius agamis ya. Nu kadua lagam agiator. Nu katilu lagam konversasi atanapi guneman. Lagam didaktik atanapi atikan. Lagam sentimental. Nu pamungkas lagam teater. Lagam religius atanapi agamis mangrupakeun gaya biantara anu nuduhkeun biantara anu eusina ngeunaan keagamaan. Upamana dina kagiatan ceramah, khutbah atanapi pengajian. Nah, eta disebatna teh gaya biantara religius gitu nya. Nu kadua lagam agiator. Biantara anu ditepikeunna kalawan agresif jeung politis ya, biasana dipake nalika kampanye misalnya kan nalika kampanye mah sok sumangat ngajak gitu nya, ngarangkul. Nah, eta disebatna lagam agiator. Nu katilu lagam konversasi atanapi guneman nyaeta gaya biantara anu ditepikeun kalayan antare eces genre tur ngentep seureuh ya. Biasana ieu aya dina serentampi gitu nya, ngentep seureuh genre jelas atanapi aya dina sawala seminar gitu nya. Jiga anu paguneman, jiga anu nyarita gitu. Nu kaopat aya lagam didaktik atanapi atikan. Gaya biantara nu eusina ngabejaan, ngajar atawa ngalatih. Biasana ti saluhureun kasahandapeun atanapi ti guru ka murid. Nu kalima aya lagam sentimental. Gaya biantara anu eusina ngajen atawa meunteun kana kaunggulan atanapi kahengkeran hiji hal. Bisa oge eusina teh ngeunaan kabungah atawa kasedih. Biasana ieu biantara aya dina hajatan atanapi kapapatenan. Misalkeun pami-pamiarsa kantos ngiring ngurebkeun nu kapapatenan, biasana sateu acan dikurebkeun teh aya lebe anu atanapi salah sahiji wawakil ti kulawarga anu ngadugikeun panginten atawa atanapi naroskeun naha si mayit ieu teh sae atanapi henteuna kitu nya. Nah, eta disebatna lagam sentimental.
Pamungkas nyaeta lagam teater nyaeta gaya biantara kalayan make pasemon jeung lentong anu diluyukeun kana eusi biantara. Nah, biasana lagam teater ieu dilakukeun ku aktor tanapi aktris dina pagelaran drama. Nah, tanginten mung sakitu anu tiasa didadarkeun perkara biantara. Hapunten bilih aya kalepatan kirang langkungna bilih aya anu teu acan ngaraos sugema atanapi aya nu ngaraos kirang mangga tiasa ditaroskeun. Mugia kelas Sunda ieu tiasa aya panglawungan salajengna, mudah-mudahan ieu kelas Sunda tiasa nyanak manfaat kangge urang sadayana, khususna kangge bapak sinareng ibu guru bahasa Sunda oge kangge siswa didik dina diajar bahasa Sunda salami di bumi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.